Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamiarsa, hiji warta nu parantos dugi ka meja Sumedang TV sejak kasanggakeun dina pidangan warta ku basa Sunda Tanggara Pasundang. Edisi Senin Kaping 11 Mei 2020 genep, simkuring Puntiara Ripa Nurapipa nubaris ngadugikeun warta salengkap. Seorang kurir paket janten korban begal ditodong ku senjata seukeut. Korban teu tiasa ngalawan nalika motor katup paket kirimanana dirampas ku palaku. Kamera pangawas ngarekam seorang kurir paket anu keur ngiuhan. Dina rekaman CCTV, katinggali aya saurang lalaki ngadeketan korban. Mimitina palaku katampo milu diuk. Nanging teu lami ti harita, palaku nodongkeun peso ka arah korban. Palaku teras kabur mawa sapeda motor korban. Korban sempat nyuhunkeun tulung nanging keayaan di lokasi harita cukup sepi. Teu peryogi waktos lami, polisi berhasil nangkep palaku pembegalan di kawasan Sawah Dadap Sumedang. Palaku ayeuna parantos aya di Polsek Cimanggung pikeun ngalaksanakeun pamariksaan salajengna. Dugi ka ayeuna pihak kepolisian masih nanglutik motif palaku ngalakukeun aksi pembegalan eta. Salengkapna pamiarsa urang tinggali langsung ka tempat korban ka Karimatul Haya di Sanggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka Tiara Ripa nu parantos masihan simkuring waktos. Ayeuna simkuring parantos sareng korban pembegalan. Nyaeta sadari kumaha? Simkuring ku katangga. Kumaha kronologi kejadian anu sumiba ka anjeun? Waktu eta teh simkuring ke istirahat sabak capek. Ujug-ujug aya seseorang lalaki datang teras ngedeket simkuring. Mimitina simkuring teh curiga. Nanging sababaraha waktos di hati palaku langsung ngeluarkeun peso sareng ngancem simkuring. Balaku teh langsung nyandak motor simkuring anu masih aya boket kiri manana simkuring sempat ngajerit minta tulung nanging kaayaan jalan ke sepi janten aya nu ngabantos. Kejadianana iraha sareng dina. Kamari tabu hiji di Buta Sumedang. Aya tatu anu parna. Teu aya tatu parna sih mung kaget sareng sieun sabab pelaku malah senjata seukeut. Hatur nuhun kana waktuna mugia palaku kayan hukuman anu satimpal kitu laporan ti simkuring Karimatul Haya ti Sumedang dipulangkeun deui ka studio sareng Tiara Ripa. Hatur nuhun ka Karimatul Haya kana laporanana kanggo pamiarsa sadayana tetap waspada utamina nalika aya di tempat anu sepi. Mugia janten panggeuing kanggo urang sadayana. Pamiarsa Tanggara Pasundan wartos dinten ieu urang cekapkeun dugi ka dieu. Simkuring Tiara Ripa Nurapipa seja amit mungkur amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.